manusia ke waktu di alam arwah. Ditanya ku Allah, naha kami teh pangeran aranjeun? Arwah teh ngajawab, leres Gusti. Gusti teh pangeran abdi sadaya. Harita arwah teh janji ka Allah, firman Allah, ieu alam bakal rusak, maneh bakal dipindahkeun ka alam langgeng, alam anu penuh kenikmatan, mengjuli kenikmatan. Tapi sameme kalam langgeng, bakal diuji heula kalam coba nyaeta alam dunya, samemeh manusia nincak ke alam dunya, asup heula kalam arham nyaeta alam kandungan indung. Pada umumna lilana teh 8 bulan kalawan dibere bekal, papasten rejeki jodoh jeung maut. Lamun geus kaluar ti alam arham atanapi alam kandungan, ku Allah teu buru-buru diuji, dibere tempo mun lalaki 15 tahun, mun awewe 8 tahun. Kumaha kekuatan jasmanina? Manusia di dunia dicoba, diuji ku rupa-rupa, ayaku kebenaran, kamiskinan, kapinteran, jeung sajabana, supaya manusia lulus tina cobaan. Nyaeta ujian. Firman Allah pake ieu pedoman ti kami, sabagian manusia teu ngagunakeun akalna, padahal manusia dibere ilmu ku Allah. Ngan hiji anu teu dibere ka manusia nyaeta maut, eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah. Basaku maneh baca anu katembong, anu kudu dibaca ti heula nyaeta alam semesta. Baca 2 jalur
hiji Quran dua alam semesta baca tepi kayakin yen dunya teh Mang Juli aya anu ngadameun tuluy nekadkeun yen Allah teh aya anu maha agung anu maha welas anu maha asih tepi ka aya 20 sifat Allah keur ngatur manusia di dunia ieu Pak Haji Dimyati Allah ngadamel makhluk nyaeta malaikat supaya manusia selamat di dunia jeung di akhirat nya Allah mere petunjuk nyaeta Al-Qur'an keur ngajelaskeun Quran jeung eusina nya Allah teh ngadamel utusannya eta Rasul naon dilampahkeun ku Rasul eta teh si anu aya dina kandungan Quran supaya manusia selamat dunya akhirat dina ngalaksanakeun nganu tilu tadi Allah bakal nyana perhitungan kang manusia perhitungan akhirnya eta disebutna poe kiamat alam nu bakal kasorang urang hirup bakal nyorang 13 alam hiji alam dunya 2 alam kubur 3 alam bas 4 alam masyar 5 alam amal 6 alam urji 7 alam kiam 8 alam soal 8 alam hisab 10 alam mizan 11 alam siratal mustaqim 12-13 alam surga jeung neraka dunya teh alam cobaan anu pasti maot teh bakal datang tuluy nincak alam kubur dikubur teh nunggu waktu mangsana datang alam baat hudang tina jero kubur tuluy manusia kalamasya bakal kumpul
kabeh bingung nyincakana alam amal dikumpulkeun sakabeh amalna tuluy alam urji manusia dijajarkeun nincakana alam kiam mayunan ka maha suci anu kadalapan nyaeta alam soal catatan sakabeh amal ieu anu pangpentingna nyaeta alam hisab alam perhitungan moal bohong kabeh jasmani pada nyarita keur waktu hirup di dunia tuluy nincak alami jan nyaeta alam timbangan aduh didinya manusia bakal ngarasa hanjaka taya hartina timbangan guring jeung hade loba mana diantara anu dua untung lamun loba hadena rugi mun loba gorengna mun geus beres timbanganana manusia bakal nyukang dina siratal mustaqim mi eling kalam dunya pajidim yati kalam dunya alam siratal mustaqim anu bakal mere kapastian kamana manusia teh bakal ngaji tuh Gusti nedap pitu 12 jeung 13 alam surga jeung neraka tinggal pilih baik dulur kamana kapalai teh ieu teh rukun iman nyatana teu percaya kupur hukumna manusia lamun geus iman tuluy ngucapkeun sahadat dibarengan ku pagawean hate ku kayakinan tapi sabalikna ngucapkeun teu dibarengan ku kayakinan tetep teu aya hartina ngucapkeun teu dibarengan ku kayakinan pajidim yati tetep teu aya hartina